lain kumaha yang kira mun dikersapkan orang suatu saat main film di YouTube yang jadi artis YouTube kira-kira bakal aya ulama di pihak YouTube itu di pihak stasiun televisi gitu. Ya bakal atuh. Dari Trans 7. Wah, itu pasti. Terus asalnya hitam putih jadi kebeserta itu gitu. Dunia lain. Dunia lain bisa. Dunia lain mah. Sugana di mana wae video itu masuk urang beda. Musim corona kieu mah. Suga daek mari pu sigana. Suga jadi iklan gudang garam beureum atuh nya. Bisa. Ya filmnya. Kemari tambah kesel mikir video naon gitu kan. Hayang ngetop gitu tau. Di barang-barang iku masarana. Angkat barbar. Naon juga beuteul kan ieu. Saya Bang dahar beuki aya setengah rokok gitu. Lain lamun ya mah lamun umpamana saha wae di antara urang gitu terus aya pihak-pihak anu ka urang teh marhatikeun terus aya sebagai bintang tamu kira-kira siap itu mun diwawancara gitu. Ya komo atuh kudu siap da eta mah resiko urang. Dina tentang naon tah perfilman wae tah dunia naon wae atuh eta mah terserah itu wae nu penanya gitu urang jawab. Lain lamun dina segi perfilman tah kumaha pihak-pihak. Ya eta mah kudu we laksanakeun anu penting jadi duit nya. Penting mah halal. Toyib. Toyib. Kerja mah toyib. Tapi itu mah bener bangkar ieu. Komo da eta mah ciri khas ieu mah. Ieu mah yang guru baheula. Sapoe-sapoeuti. Ya, ulah ngobrolna ge bingung. Moal nanya teh kunaon cenah teh yang mangan ditanya teh. Iya, model orang ngobrol gitu. Model acting Mang Ujang bisa teh eta. Oh, biasa gampang gitu mah. Bisa salawatna kumaha eta? Gala ada kudu ieu panas dalam. Panas dalam. Soalnya beak leunca sa ieu sakilo. Gemul teh. Saya 2 tahun mati rawang leunca. Oh, pantesan. Terus mah tuh tanya. Hamil tuh, letikan kan? Kuatan letiknya. Aduh. Sigana geus jadi artis mah rada diurusnya eta badan. Ya komo da aya tuh pengurusna tukang mijetna deui. Ari ku duit mah sagala jadi lancar atuh. Fitness sigana teh nya. Fitness ngabadagang gitu. Dia mah kaharep teuing. Wah, ngelok ka pindah ka dieu. Gitu. Siga si Popeye meureun. Siga si Popeye mata kalau si Popeye sok badag ieu ngerinya. Tah, naon sabar pangna badag. Asal nama leutik cungkring tah siga ieu itu es. Itu maksudnya agung gitu maksudnya. Tah lamun kieu ge teh, naon istilahna mah ya bayam gitu. Si Olive teh kabogona. Popeye. Cek suara-suara nu loba teh kumaha eta? Tah, bade kumaha teh bade kumaha. Dan model ieu dengan suara teh beda-beda gitu. Oh, beda-beda. Angger ieu aya. Kumaha teh kieu? Ieu resepna mah teh. Oh. Ieu resepna mah teh larutan. Sapagi tiga cenah gitu kan. Satuju gitu kumaha nu nemalana teh loba. Tah lamun dia dongeng mah dia dongeng saring. Da sajoga-joga jalma mah anu bisa ngobrol 20 orang sekali kan moal. Pasti hiji nongtut. Pasti. Mun dia demo misalkan dia demo, misalkan aya naon nya dia demo misalkan antara 1 jeung teh misalkan tah. Si masa teh nu Doraemon teh kudu kompak, ngane bingung. So beda-beda teh. Kumaha pahamna meureun. Lagamna sorana beda-beda gitu kan. Gitu. Cek urang teh. Sok saurang ge nya. Setuju. Saya setuju. Jangan. Setuju. Oh gitu. Hidup jang. Setuju. Setuju, kan? Setuju. Mana. Gitu. Ada saja baning gitu tah. Apa gitu tah. Doraemon. Mana? Enggak beda. Mari kita main yuk. Main yuk, main yuk. Bagus. Yo teh si Popeye. Nah gitu si Popeye mah. Wah. Jadi si Popeye emang kegelut bingungan gitu. Datang ke pokoknya, nanyakeun kumaha tah. Oh, ini mana bayam tuh. Ngalung ke jata ke pokoknya teh ya. Langsung ngobrol. Lain favorit dina perfilman di Parahyangan saya eta favorit bisa kitu. Favoritna? Nya modal dina film-film di Bandung eta kira-kira saha eta favorit? Di Bandung aya dina Cowboy nya preman pensiun meureun. Aya geuningan. Anu karesna anu jabrik. Anu rada ieu kan. Takut deh bebek cenah gitu gituan.
Lain sih kada menaparin bakal ondang eta na. Lah insyaallah mun aya mah gitulah insyaallah. Tapi ulah pohonnya. Insyaallah. Aya gedean alat. Oh gitu gampang. Undang Aya masih bayang. itu di amplop kudu soalnya kudu kabagi urang ge. Beringet Pasti aya nu ngulam. Oh, tapi- Ada ulah pohonnya. Ah, di balas. Aya ngagedean ieu tuh. Oh iya tah. Oh, mana bayang kok. Kata bapak si penau. Sare orang udah gitu anta. Lain yang muda kan aja teh pang apa terus ngapakeun. Gitu mata nuling ka mana yang tak budak sorangan di lemur gitu. Ah segitu ngabae nyogan teh. Siga si Popeye gitu. Bisa itu suarana suarana. Nah, dia. Suarana seueur teuing mengdang. Hah, Iya, jurus Mang Ujang kumaha eta? Entah solawatna. Geus mau zamannya biasa mah ge mah. Nya sholawat kan urang ngaranna hirup teh kudu. Istilahna mah kudu ibadah, cenah ibadah, taat rohani, rohani, luar-luarna wae, iri ibadah urang lamun gopolakan kudu luar unggul banyuran. Tapi teh jeung jerona nya ku pupuk nu hade kumaha gitu kan. Jangan hade Jerona. Lain pada sok ada yang ngahariring shalawat Mang Ujang Bustami gini kan. Oh, nu eta teh anu keur bumi ayeuna. Mun ta eta. Oke lah kayak ieu lah teh harus Oh, mau soalnya tenggorokan mah iri puk gitu teh. Pada sok ada yang ngahariring gitu. Tah gitu. Tarik heula Iya, napas, anu tarik heula, dikeun teh tarik heula. geuningan. Oh gitu. Hade. Kade wae kitu nya bisa. Mulai mas, itu sangat beda deui cenah urang. Beda. Urang kudu jag-jag gitu. Gede-gedena beda tuh. Ustaz Bunyan Tommy gitu. Kasih soleh gitu kan. We, tenang geus Geus booming. bubu eta mah. Iya, mun salamanya salatna teh. Allahumma sholli asana. Nya Ya gitu, eta. Eta asana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sain Allahumma sholli ala ta eta. Oh, Ta asana gitu. Allahumma sholli gitu deh. Iya, emang bener. Salah masalah gitu. Masalah. Kakak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Abi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli wa Allahumma sholli alaihi wa nikmat nikmat. Saya sigana mun apal Mang Ujang aya direkrut sigana. Kawas nama. Halo, keun da. Nu penting urang mah hayang silaturahimna kan gitu urang teh. Kan urang teh cenah sapareposna mah urang teh kudu daek bersilaturahim. Tah, Itu buktina abi nganyangka dieu teh terang-terang tah. Sugan panyangka ka dieu teh bakal disuguhkeun kan teh terang. Mohon eta. Aya rokok nu kieu, aya asbak wae mah lumayan tah kuat hingga gitu. Gitu mah alhamdulillah ieu aya tah aya larutan. Kabar bisa keur panas dalam kieu teh, panas patuangan alhamdulillah. Isa Syukur katampikeun Mang Dem ningan. Berarti Di patuangan. sodoran teh. Lain ieu teh gading naon ieu teh. Ah, eta mau plastik. Gasihung. Oh, batu aki, Oh, gitu. panjang. Sejarahna tina perguruan naon eta teh. Oh nya, da juga langsung aya ka di sorangan, asal mah ieu unggul tah asal mah. Gitu kan. Oh. Aya ngabejaan ku asar eta teh gitu kan. Lamun urang hayang kumaha gitu dina masalah awas, sok cenah dajar putih gitu kan. Oh. Malah mah bahala mah kumaha teh tah puasa cenah tapi lah ngobrol cenah bingung. Oh, gitu. Bingung, nggak nanya teh, bari ngomong kumaha jawabna gitu. Bisa Cicing saja we sombong, baun, merenya. sudah sombong gitu kan. Sudah naon datna teh kana naon eta cenah eta. Ieu Tawa kur hiasan unggul tawa ya. Ayo mah aya. Aya kawas nama. Mun urang tambah kesel kana angkot kicituan we urang teh. Oh. Daripada ngomong sorangan urang bisa nganu ge tapi Oh. egin kan aya
lumayan gitu tah. benar. Jika nak bisa pakai mengkat angkot ya bisa juga. Bisa. Oh nggak ceweknya gitu. Itu barinya karetnya 2.000. Eureun itu. Gitu 5.000 mah banget bisa supir teh wah percaya bakal mayar si A. Benar. Preman-preman ge mah soleh insyaallah gitu. Lain bisa gitu hebat mana. Soleh pokona mah gitu. Segala iya bisa pokoknya Lain nama dia preman teh. namun dikersakeun di ulam ke stasiun TV ke Jakarta. Nya. Favorit artis saha eta? Jakarta di mana? Jakarta teh. Oh berarti itu Jakarta mah. Vietnam Kulon. Pulang itu ibu kota Indonesia. Oh, anu aya siga emas gitu tah. Nah, Tapi mana hal itu Monas nama. Monas. Monas. Lain Monas. Kantos dari Jakarta. Kantos. Pernah liwat kana Mimpi eta. sana mah. Mimpi. Ah. Lain favorit saya eta di antara artis nu paling ngefan gitu men cewek men cowok saha kira-kira. Roma Irama. Romarin. Hoyong dipenakeun. Alhamdulillah hoyong. Oh, ada pamil kali itu salam jeung Adam Jaya. Biaya oh anu di urang Singapura lagi tuh. Ngaparna da sami sareng abi Anu tetap biasa ya, anu baru ieu Taylor nya. Taylor. Taylor. Aduh, dong saya pemenak mah abi ngiring damel gitu. Mohon, da saudara mah hoyong Daripada mukanya ngawur gitu abi. gitu saudara mah hoyong Israel mah hoyong ngayakeun sangkan masyarakat teh teu seueur nganggur kumaha kan. Eta membantu pemerintah gitu Oh, urang teh gitu. mengadakan satu pekerjaan di Galang gitu kan. Itu teh sajanten tiasa kulantaran diajar teh. Jangan favorit mah anu nomor 1 mah Bang Haji. Iya, terlalu terlalu kiri da kapukura mah sanes penyanyi saudara teh. Eta teh Kawin mah kenek. kenek. Aya hiji lalakon tah hiji carita gitu ketika naik kana bus gitu sesaat pada dugi kanu dituju eta si perempuan teh kieu pir cenah gitu eta Pak Haji Pak Haji kumaha cek Pak Haji teh? Pak Haji kan kerekna Iya. si perempuan ngobrol kieu kan sok rada kitunya terlalu paribasa di masa apa kiri cenah Si cewek teh. si cewek teh itu Aya cek Mang Haji kumaha? Asal bong aja teh kieu. Kiri. Anu kudu 5 meter perlu turun teh. Aya 20 meter tinggal jauh di ditu gitu. Kudu curut-curut teh gitu tah. Telat berunya gitu. Telat gitu tapi telat ge berbawa jelas gitu. Pasti gitu. Amat salamkeunnya mun ka ditu. Insyaallah. Cuma ada hidayah gitu lah. Insyaallah. Mun di cewek saha kan mun di cewek. Cewek. Mun di cewek sahanya. Happy supaya sia sareng. Suge sih nu kumaha nanya eta. Pokona mah sulam-sulam gitu kunaonnya. Sulam benang emas meureun. Oh eta. Ku sulam buai gitu. Oh, benang benang ulah. gitu kieu. Cik. Asana. Ku sulam benang bulai. Suara. Suara. Pernah digurah. Digura pernah dirojok-rojok ieu tah. Oh gitu. Punyare parat ka dieu malahan. Muatan. Batu mah tidak ka dieu, kalau teh tidak paham ka dieu, cenah ieu ka dieu. Ieu mah kahana parat. Sawa ke suara. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah ya Anu julukanna teh si Uminya. Umi gitu. Nah, eta. Anu jadi juri teh ya. Kadang ku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lamanya aku hidup menjanda. Allah. Kadang enggak ieu kapukur mah teh. Kalau terserah dunya, terserah lainnya mah ada sekedap lah. Kalau istilah acaranya. Mangan-mangan tuh.